di pertapan tutugan Gunung Parasu kasumpingan Raden Gatot Kaca Gunirahangan Dika aturan rawuh mena nampiri bunuh laksa ketika bingahan aki dupi ieu teh pertapan naon aki upami di persanten mah ieu teh pertapan tutugan Gunung Parasu dupi anu jadi sesepuhna pertapan teh saha sanes agul ku payung butut kaula pisan salira laras dupi kakasih saha upami di persanten mah Merah Kaca Merah Kaca laras nuhun ditepangkeun ieu sareng menak cobi aya pikersal naon ieu teh cu sareng saha kakasih kaula laras upami di persanten mangaran kaula teh Gatot Kaca meuni sarua kacana yo Gatot Kaca leres di mana menak kaula teh ti Amarta aki uluh moal kitu nah da kaula maseun di dieu ngayakeun pasantren nyaeta ngiring ngarojong we ka pamarentahan nagara sabab nagara sareng bangsa na teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas saseureun sabenyeureun bade ngabantoskeun nyaeta supaya jadi masyarakat anu madani masyarakat anu religius kultural jeung wawasan lingkunganana sae tingali para santri bebersih daek nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeulem ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun sili asah sili asih jeung sili asuh luyu jeung adat katimuran margi dina waktos ayeuna teh sakedik ageungna budaya urang teh sasatna ampir kalini ku budaya-budaya deungeun sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina sareng peradaban martabat hiji bangsa bisa diukur tina budaya na mun budaya geus aut-autan bangsa na rusak leres malahan sepuh kapungkur mah menak pun dan ieu menak sae sepuh kapungkur mah aya cacandran ke cenah di mana-mana panon poe biji ti kulon ta eta tanda-tanda karuksakan negara tapi pan ayeuna masih kene ti wetan tah di dieu urang salaku manusia anu diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan kedah diange upami ngange hak manusia di dinya neme disebat mulia upami hak manusia teh diange eta kamuliaan manusia teh harkat darajatna bakal sahanapeun sato nyaeta anu disebut manusia mulia teh anu bisa ngagunakeun akal pikiranana budi pamih rasa jeung perasaanana anu dina pagaweanana teh ti dituna sidik tableg amanah patonah turtan nafsu na anu dianggena nafsu mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah neme disebut mulia tah di dieu urang ange ilmu anu sabener-benerna ngan ai bener teh aya sababaraha perkara hiji bener ceuk pangeran eta mutlak absolut
dua bener cek filosofi, katilu bener cek ilmiah, kaopat bener cek hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas cek barudak ayeuna mah. Iya. Tah panon poe umum sadunya nyarita panon poe teh biji ti belah wetan leres. Iya. Padahal cek ilmiah mah henteu. Ilmiah nolak nah da panon poe mah cicing da bumi anu muih mah nya nu cicing biji leres. Atuh kumaha tak kengengna ku filosofi kumaha nah ari panon poe biji ti belah kulon teh ari panon poe teh kahirupan tak kahirupan bangsa urang teh sabenerna geus nyenerkeun ka urang barat tak panon poe biji ti kulon teh hargaan kumacek dolar kadaharan bangsa urang geus gengsi ngadahar kulub talus da eta nu didaharna hamburger hambur duit ger pasea ta budaya we kaseredkeun ku budaya deungeun da aya budaya-budaya deungeun anu dilalajoanana teu afdol lamun teu bari mabok. Anu temahna di urang teh kali nih jati kasilih ku junti cul dog tinggal igal leres tah hiji tah tidak budaya we adat katimuran teh teu aya sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado leresnya kita bilih ieu mah bilih dek newa kaki dumeh muka pasantren di dieu. Oh sanes saya aki sae sanes teu ngabogaan tekad aki mah dek ngaruksak nagara jeung bangsa ngan ieu mah ngadidik barudak ngaridik nonoman supaya ulah poho kana jati diri. Sae pisan aki. Oh jadi sanes bade sanes bilih aki masuk leuwas maklum geus kolot teu aki mah muka pasantren di dieu teh teu kaentepan ku politik teu istuning murni cilik putih celakerang lain dek ngalah duit aki mah lain loba duit mah aki mah manusia yang handal kitu. Oh saya dumeh loba murid loba anak buah dermasana dijual lain aki mah lain ieu mah dek ngamalkeun ilmu we anu sajati di mana sabab kitu dawuhan pangeran oge sanajan saayat tepikeun ta eta bilih jadi dosa bonga nyaho di malam kieu salarasna mah kaula dumungkap ka dieu teh sanesna mah nuju abur-aburan uluh nah aya panglima abruk-abrukan kieu moal di demo atanapi korupsi sanes aki naon kaula teh salarasna mah ku paman gaduh paman kagungan paman kakasihna paman Arjuna ai paman Arjuna teh kapangaruhan ku guru Residrona ku guruna kaula teh bade ditikahkeun saurna teh ka urang Astina ka putri Raja Astina Dewi Lesminingpuri ai kaula teu hoyong da can aya maksad bojoan tah kitu aki manawi aki uninga pangnoropongkeun pangnoropongkeun
pangmelengkeun nah raseta urang astina terek ngawinkeun kaula atawa aya kasang tukang tieta sanes naon sanes bade ditikahkeun hidup teh bade diracun